Halo guys, anjay. Aya nama orang mah mau beberesnya guysnya. Geus capek aing mah pokona mah. Rek reureuh bari cicing. Reureuh bari cicing. Reureuh bari nilepan anjay, anjay. Geus pigawean deui wae aing mah ya Gusti, Gusti. Tuh beberes di warung. Nilepan aing teh heueuh ieu teh. Dalin urang wae geuning nya geusnya ieu teh. Nu walu urang mah nu lanceuk urang mah naon aya teh ditelepon ku urang nya kusaha deui geuning heueuh pagaweana teh dagang ka kebon nya kitu teh we geuning mun urang teh geus we pokona mah nya geus nya. Lanjut ieu teh nya geus nya ieu teh urang teh ngalawan cicing cek urang teh sok bantuan sia teh cing teh jadi budak awewe teh kudu segala bisa cek urang teh ulah bergantung ka batur nya geus nya. Nggak bisa bibi, nggak bisa sia teh bisa cek urang teh sok puru bantuan urang teh da capek cing teh segala kusorangan teh sia teh cing teh indung maneh panonon sibuk wae cek urang teh bantuan tah urang teh cing teh nggak bisa nyaho cek urang teh ku otak urang teh heuh dicecer we sia ayeuna mah da geus asup SD teh nya geus nya cek urang teh sok kudu bisa gegero cing teh heuh kudu bisa nyeuseuh sorangan cing teh minimal nu sorangan we lah ulah nyeuseuh anu sasaha heula cek urang teh nya geus nya. Lanjut teh tanya guysnya dipikir-pikir mah urang teh aya di imah teh da lain-lain cicing cek urang teh ya teh bari usaha najan dilanceuk urangnya ge pas sorangan gini gawe keluar maning hararese neangan di negara sorangan wae gitu urang neangan gawe anu babari teh ART deui urang lain teh bersyukur gitu gawe jadi ART teh da urang mah teu bisa mun gawe dikurung gitu jadi gawean teh hayang anu aya balikna gitu aya liburna da ngaran-ngaran ART mah nya sorangan geuningan libur ca diaturna dunungan cing teh nya ayeuna mah urang mah sadar sorangan we daripada gawe di naon teh ngadurungan di batu di hese ka ditu ka dieu geus we cek urang teh geus we balik di lanceuk urang we mending gaweana cek urang nya geus nya gaji leutik ya di ieukeun we cek urang teh di ieukeun bari ngonten atuh nya geus nya. Teuing urang teh ngarti ku negara sorangan teh baheula mah urang nya tahun 2020-an lah teh hese lah gawean teh emang sih salah naing kabong rek lalaki teh gawean keur alus-alus naing teu nyokot perpanjangan oon teh si aing goblok teh si aing geus lieur aing ku diri aing mah da kaduhung mah panungtung mah ayap ka kaduhung ti samemehna kitu teh urang keur meujeuhna kitunya genah gawe nya kitu teh we nya guys rumah tangga hancur ayeuna sok gawean teu boga aing ada kumaha deui da urang mah teu nanaon lah bersyukur lah ku ayeuna ge urang ayeuna di posisi ieu teu nyalah-nyalahkeun kumaha ieu-ieuna nya meureun urang takdir meureun ngahapus dosa urang meureun urang mah sadar diri we ayeuna mah nya geus nya. Da kahirupan jelema mah geuningannya nyaho sorangan aya nu kitu aya nu kieu geuning ujianna teh pelebah urang mah meureun kieu we meureun murid tapi teu nanaon lah urang mah di kieu kitu kieu ge keun bae lah urang mah ridho lah intina mah sugan we tung kejengke mah jadi CEO bae lah CEO naon-naon oge nu penting mah CEO we jadi urang memperkerjakan boga pagawe gitu urang mah watir cek urang ge dulur urang saha urang gitu nareangan gawe teh hese keluar sakola teh ijazah SMA teh asa kapake teu kapake ning nya geus nya ayeuna mah da geuning komo urang cek urang teh urang anu geus sekolah teh 20 genep tahun teh ya nyawa sorangan geuning aduh ayeuna mah neangan gawe di negara sorangan kudu aya kualifikasina kudu menarik naon geus nyawa aing mah jauh tina jangkauan pokona mah nya geus nya nya geus urang mah anjing beneran curhat we hayo nya geus nya sa kitu bae we lah ti urang mah pokona mah cing sararehat cing garare milik we nya geus nya. Yo assalamualaikum bye bye.